Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun, kumaha damang sadaya warga kelas 7? Mugia dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan tur karaharjaan ku Gusti Anu Maha Suci. Cung saha nu waktu SD pernah diajar ngeunaan aksara Sunda? Nah, dina danget ieu pangajaran anu seja diajar nyaeta ngeunaan aksara Sunda. Nah, kunaon make ayeuna diguar deui ngeunaan aksara Sunda? Nah, pamarentah daerah nyaeta Pemda geus ngaluarkeun perda atawa peraturan daerah ngeunaan basa jeung aksara Sunda. Tujuanana sangkan para nonoman atawa generasi muda sakumna anu aya di tatar Sunda mibanda rasa kasundaan tur teu leungiteun tapak lacak para karuhun tur miara titinggalna nyaeta salah sahijina aksara Sunda. Nah, sabada hidup rengse diajar ngeunaan aksara Sunda, hidup dipalar sangkan wanoh kana aksara Sunda, parigel dina maca jeung nulis ngagunakeun aksara Sunda, tur bisa ngagunakeun aksara Sunda. Tah ayeuna pek tengetan ku hidup pintonan ngeunaan sajarah aksara Sunda. Wilujeng nyakseni. Mapai raratan aksara Sunda. Ti iraha mimiti ayana aksara Sunda teh? Can kapaluruh kalayan jinak. Anu jelas mah sameme abad ka-14. Naon anu dimaksud aksara Sunda? Aksara Sunda nyaeta aksara nu dipake ku urang Sunda anu dirundahikeun tina aksara Palawa. Nyaeta aksara nu dipake nuliskeun basa India Kidul. Anu beh dituna dirundahikeun tina aksara Brahmi. Nyaeta aksara nu dipake pikeun nuliskeun basa India kuno. Bukti dipakena aksara jeung basa Sunda buhun kapanggih dina Prasasti Gegerahan Juang di Lewisari Tasikmalaya. Satuluina dina mangsa Karajaan Sunda mangsa Pakuan Pajajaran Galuh abad ka-8 nepi ka 16 Masehi jabati kapanggih di prasasti jeung piagem nyaeta Gegerahan Juang, Sanghyang Tapak jeung Kawali kapanggih oge naskah-naskah anu jumlahna kaitung rea. Jawa Barat kungsi dipake 7 wanda aksara nyaeta nu kahiji aksara Palawa anu mangaruhan kana aksara Sunda tea. Nah, terus aya aksara Pranagari, Sunda kuno, aksara Jawa atawa cacarakan, aksara Pegon, jeung aksara Laten. Aksara Palawa jeung Pranagari ayana di abad ka-5 nepi ka abad ka-7 Masehi. Kira-kirana lilana nyaeta aya 3 abad. Tuluy dituturkeun ku aksara Sunda kuno ayana di abad ka-14 nepi ka abad ka-18 Masehi. Nyaeta nu aya tapakna bisa dititenan tina prasasti Kawali jeung dina naskah-naskah Sunda kuno. Lila-lila aksara Sunda kuno, aksara Sunda kaganga mimiti kadeseh ku aksara Arab Pegon. Beuki dieu beuki carang bae urang Sunda anu nulis ku aksara Sunda. Naskah-naskah heubeul oge anu geus ngagunakeun aksara Arab Pegon diantarana nyaeta Kitab Waruga Jagati Sumedang jeung Pancakaki Masalah Karuhun kabeh nu ti Ciamis. Nah, aksara Pegon datangna meh barengan jeung aksara cacarakan anu asupna mangrupa pangaruh ti Mataram nyaeta di Sultan Agung. Aksara Arab Pegon datangna ka tatar Sunda kira-kira di abad ka-17 nepi ka pertengahan abad ka-20 Masehi, sedengkeun aksara cacarakan datangna ti abad ka-18 nepi ka pertengahan abad ka-20 Masehi. Nah, ku ayana bangsa Eropah anu ngereh tatar Sunda tangtu mere pangaruh oge kana ayana aksara di tatar Sunda. Nah, aksara Sunda beuki kadeseh deui oge nyaeta ku ayana aksara Laten. Nah, jadi aksara Laten asup ka tatar Sunda kira-kira di akhir abad ka-18 nepi ka ayeuna. Nah, sabada sababaraha abad tilem aksara Sunda ayeuna diwanohkeun deui nyaeta anu kiwari disebut aksara Sunda kaganga. Eta oge henteu sacerewelena tina aksara Sunda nu aya dina naskah-naskah kuno.
Nah, sabada hidup tadi ngabandungan sejarah ngeunaan aksara Sunda, pek ayeuna regepkeun ku hidup pedaran ngeunaan aksara Sunda atawa mikawanoh aksara Sunda kaganga. Aksara Sunda kagolong kana aksara silabis lantaran dina saaksara ngalambangkeun saengang. Nah, kumaha maksudna? Maksudna tiap aksara ngalambangkeun sasuku kata saperti aksara katakana jeung hiragana dina aksara Jepang. Nah, wangun aksara Sunda diwangun ku sababaraha komponen, nyaeta aya aksara suara, aya aksara ngalagena, aya vokalisasi, aya angka jeung punktuasi atawa tanda baca. Nah, ayeuna orang diajar ngeunaan aksara suara. Aksara suara atawa vokal mandiri nyaeta aksara nu ngabogaan sora vokal. Nah, jumlahna aya 7 wangun. Nu kahiji nyaeta aya A, lambangna saperti angka 3, aya E nu mangrupa turunan tina lambang A, aya I, aya O, U, E, jeung EU. Nah, saupama ditengetan ku hideuk wangun aksara Sundana posisina rada dengdek, nyaeta antara 45 derajat nepi ka 75 derajat. Terus umumna wangunanana ditulis 4:4. Tengetan contona ku hideuk. Nah, di dieu aya kecap AA, ieu, UA. Nah, nulisna sarua siga aksara Laten, nyaeta tikenca kakatuhu. Saupama nulis AA berarti ngahijikeun lambang aksara A jeung A, ieu berarti ngahijikeun antara lambang I jeung U, UA berarti ngahijikeun antara lambang U jeung A. Nu kadua nyaeta aksara ngalagena atawa konsonan. Maksudna nyaeta aksara anu ngabogaan sora konsonan. Jumlahna nyaeta aya 25. Coba orang tengetan. Di dieu aya K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Da, Ta, Sa, Na, Pa, Ba, Wa, Ya, Ra, La, jeung Ha. Kabeh dienakeun aksara Sunda dibakukeun ditambahan ku lambang anu digunakeun pikeun kecap-kecap nu aya pangaruh tina aksara Laten saperti ko, za, fa victory jeung sa. Babandingan ukuran wangun aksara dasar dina aksara ngalagena umumna ditulis 4:4. Iwal ti aksara ngalagena ra nyaeta 4:3. Contoh dina kalimah nyaeta di dieu aya kecap mana ngahijikeun antara aksara ngalagena ma jeung na. Jala ngahijikeun antara aksara ngalagena ja jeung la. Ieu ngahijikeun antara aksara suara I jeung eu. Terus faza ngahijikeun aksara ngalagena fa jeung za. Pedaran anu katilu nyaeta angka. Angka nyaeta lambang bilangan. Pikeun nuliskeun lambang angka puluhan, ratusan, jeung satuluyna. Ditulisna ngaruntuy ti kenca kakatuhu. Angka biasana ditulisna di antara 2 gurat nangtung. Nah, pek tengetan ku hideuk rupa-rupa angka nu aya dina aksara Sunda. Aya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeung 0. Saupama angka puluhan tangtu ditulisna ngahijikeun antara 2 angka anu aya. Contoh, angka 2 jeung 5, angka 25 ditulisna nyaeta dimimitian heula ku gulat nangtung, terus angka 2 ditambah jeung angka 5 ditutup deui ku gurat nangtung. Kunaon saperti kitu? Pikeun ngabedakeun antara angka jeung aksara ngalagena atawa jeung aksara suara. Contoh sejena nyaeta 21/04/2002. Cara nulisna kurat nangtung, terus angka 2 jeung 1
Buret nantung diwatesan ku strip garis 07 2002 Bagian anu kaopat nyaeta rarangken atawa vokalisasi. Rarangken dina aksara Sunda baku jumlahna aya 13 rupa. Lambang rarangken biasana nuliskeunana aya nu ditempatkeun di luar aksara, aya nu dihandapkeun aksara, atawa aya nu sajajar jeung aksara suara atawa aksara ngalageuna, boh di hareupeunana, boh di tukangeunana. Anu dimaksud rarangken dina aksara Sunda kaganga nyaeta lambang pikeun ngarobah sora vokal. Biasana aya dina aksara ngalageuna. Nu kahiji nyaeta rarangken anu ditulis di luhureun aksara dasar atawa aksara ngalageuna. Jumlahna aya 5. Nu kahiji nyaeta panghulu. Panghulu fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A dina aksara ngalageuna jadi vokal I. Lambangna pek tengetan ku hidep. Saperti huruf J leutik di luhureun aksara dasar. Contohna dina kecapan para yang dirubah jadi pari, dina ra-na ditambahan panghulu jadi pari. Nu kadua nyaeta pamepet. Pamepet fungsina nyaeta pikeun ngarobah sora aksara dasar A dina ngalageuna jadi E. Contoh aya kecap ngalagana ditambahan lambang pamepet nu dina luhureun anu rek dirobahna nyaeta dina ga. Lambangna saperti checklist. Jadi aya ngalageuna dina ga-na ditambahan pamepet. Nu katilu nyaeta paneuleung. Paneuleung fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A dina ngalageuna jadi vokal eu. Saupama ditengetan lambangna saperti huruf T. Contoh aya kecap pa la iya. Nah dina unggal aksara ngalageunana ditambahan paneuleung robah jadi peleuyeun. Nu kaopat nyaeta panglayar. Panglayar nyaeta rarangken nu fungsina pikeun nambahan sora R. Pek tengetan ku hidep lambangna. Di dieu aya contona aya kecap anyar. Aksara suara A jeung aksara ngalageunanya ditambahan ku panglayar jadi anyar. Terus aya kecap tir ta. Ta ditambahan panghulu jadi ti, ditambahan panglayar jadi tir. Terus pamungkasna nyaeta aksara ngalageuna ta jadi tirta. Pamungkas nyaeta panyecek. Panyecek fungsina pikeun nambahan sora eng. Sarua siga panglayar, ngan panglayar mah nambahan R, lamun panyecek mah nambahan eng. Di dieu contona nyaeta kecap bawang. Lambangna sarua siga 0 angka 0 tapi leutik. Nah di dieu aya aksara ngalageuna ba jeung aksara ngalageuna wa ditambahan panyecek jadi bawang. Contoh nu kadua nyaeta aya aksara ngalageuna nya ditambahan panyecek jadi nyang. Aya aksara ngalageuna ga ditambahan panghulu jadi nyanggi. Anu kadua nyaeta rarangken nu ditulis di handapeun aksara ngalageuna. Nah rarangken anu ditulis di handapeun aksara ngalageuna nyaeta aya 3. Nu kahiji nyaeta aya panyuku. Panyuku nyaeta rarangken anu gunana pikeun ngarobah sora dasar A dina aksara ngalageuna jadi U. Pama ditengetan ku hidep lambangna saperti angka 7. Dicontona kecap wara. Kecap wara di dieu aya aksara ngalageuna wa jeung ra dirobah jadi wiru. Nyata aksara ngalageuna wa ditambahan panghulu wi, aksara ngalageuna ra ditambahan panyuku jadi ru. Nu kadua nyaeta panyiku. Panyiku fungsina nyaeta pikeun nambahan sora la dina aksara dasar. Contona nyaeta kapa. Tengetan ku hidep lambangna saperti huruf N. Nah di dieu aya aksara ngalageuna ka jeung pa. Terus urang robah jadi hiji kecap nyaeta kupling. Kumaha carana? Dina aksara ngalageuna ka ditambahan panyuku jadi ku. Terus aksara ngalageuna pa ditambahan panyiku la. Jadi aksara
Jadi huruf A dina pakna leungit digantikeun kula. Terus ditambahan panghulu I jadi pli, ditambahan panyecek eng jadi pling. Jadi seupama dibaca jadi kupling. Muka tilu nyaeta panyakra. Panyakra fungsina pikeun nambahan sora ra. Beda jeung panglayar. Lamun panglayar mah nambahan sora R, lamun panyakra mah nambahan sora ra dina aksara dasar. Fungsina meh sarua siga panyiku. Nah, tengetan ku hidup contohna. Nah, di dieu aya kecap bata. Kecap bata olang robah jadi berata ku cara nambahan panyakra. Ba aksara ngalageuna ba ditambahan lambang panyakra tangtu vokal A-na jadi leungit jadi bra. Terus ditulis aksara ngalageuna ta jadi brata. Nu pamungkas nyaeta nu ditulis sajajar jeung aksara ngalageuna. Nu kahiji nyaeta aya paneleng. Nah, paneleng fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A dina aksara ngalageuna jadi E. Nah, saupama ditengetan di dieu lambangna saperti huruf Z tapi leuwih leutik. Di dia aya kecap bala urang robah jadi bale. Nah, dina aksara ngalageuna ba teu ditambahan rangkena naon, dina aksara ngalageuna la sameme aksarana ditulis panelengna. Di dia seperti aksara Z anu di bagian jero tengahna diguratan. Nu kadua nyaeta panolong. Panolong fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A dina aksara ngalageuna jadi O. Nah, saupama ditengetan ieu meh sarua jeung paneleng. Anu ngabedakeunana nyaeta panolong mah ditulis sabada aksara ngalageuna anu rek dirobahna. Terus di dieu tengetan ku hideuk dina bagian luarna aya gurat nu di tengah-tengahna. Contona aya kecap taka nu rek dirobah jadi teko. Dina aksara ngalageuna ta ditulis samemehna aya paneleng. Terus dina aksara ngalageuna ka sabada aksara ngalageunana ditulis lambang panolong. Rek tengetan ku hideuk kumaha bedana. Nu katilu nyaeta pamaeh. Nah, pamaeh fungsina nyaeta pikeun ngaleungitkeun sora dina aksara dasar ngalageuna. Nah, ieu fungsina meh sarua jeung sukun dina aksara Arab. Nah, lambangna tengetan ku hideuk seperti kieu. Contoh dilarapna dina kalimat nyaeta dina kecap nyaeta di dieu aya kekecapan karaga-raga. Nah, saupama dirubah jadi karugrag berarti dina aksara ngalageuna ra ditambahan panyuku ru. Terus di dieu dina ga ditambahan pamaeh jadi karug. Terus dina lambang aksara ga nu kadua ditambahan oge pamaeh jadi karugrag. Muka opat nyaeta pangwisad. Pangwisad nyaeta pikeun nambahan sora konsonan atawa h. Nah, lambangna saperti gurat 2 ditulisna sabada aksara ngalageuna atawa aksara suara nu rek ditambahan lambang Contoh, ayeuna orang nyieun kecap seuha. Nah, mimitina ku urang ditulis heula kecap sa aksara sa jeung h. Nah, terus dina aksara sa ditambahan paneuleuh jadi seu. Terus dina sabadak aksara ngalageuna h ditambahan pangwisad jadi sehah. Anu kalima nyaeta pamingkal. Pamingkal fungsina nambahan sora iya. Nah, di dieu meh sarua fungsina saperti panyiku jeung panyakra. Nah, di dieu urang nyieun kecap murub mubiar. Nah, tengetan ku hidup lambangna. Nah, kecap murub mubiar cara nulisna nyaeta di dieu aya aksara ngalageuna ma ditambahan panyuku mu jadi mu. Terus aksara ngalageuna ra ditambahan panyuku jadi ru. Terus di dieu ditulis aksara ngalageuna ba ditambahan pamaeh jadi murub. Terus di dieu aya aksara ngalageuna ma ditambahan panyuku jadi mu. Terus aksara ngalageuna ba ditambahan pamingkal ya jadi a na leungit jadi bia ditambahan panglayar jadi mubiar. Nah, itu contoh
kecapan ngagunakeun pamingkal. Bagian anu kalima dina aksara kagama nyaeta tanda baca atawa punktuasi. Punktuasi atawa tanda baca nu digunakeun dina aksara Sunda nyaeta pikeun ngalengkepan makena aksara Sunda dina kalimah atawa alinea atawa dina wacana nu disaluyukeun jeung sistem tata tulis dina aksara Laten. Nah, tanda baca nu dimaksud nyaeta koma, sarua, boh dina Laten boh dina aksara Sunda pen atawa titik, titik koma, titik dua, panyelup atawa tanda seru, pananya atawa kata tanya, kenteng atawa tanda kutip, penyambung atawa strip, tanda kurung jeung sajadana meh sarua jeung aksara Laten. Nah, sedangkan ukuran wujud tanda rarangken umumna ditulisna 2:2 iwal ti panyecek anu eng nyaeta 1:1, panglayar atawa lambang R nyaeta 2:3, panyakra lambang ra nyaeta 2:4, pamaeh nyaeta 4:2, jeung pamikal atawa ya nyaeta 2:4. Nah, ayeuna pikeun maham ngeunaan aksara Sunda jeung rarangkenna pek salin atawa tulis ku hidep, ngaran hidep ngagunakeun aksara Sunda. Nah, rupina pedaran ngeunaan aksara Sunda dicekapkeun dugi ka dieu. Hapunten samudaya kalepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.